dan asmana Allah dengan sifat murah, sifat asih. Manusia modal cerita wayang menjadi melambang hidup manusia tujuan di manusia pada. Lalu dibimbingan singil di halangan kusilota sasmita. Alayan dirimunan kusikul buaran zaman kiban. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia mireh manusia diwajibkeun tafakur tadakur sareng tasakur margi lampahan pawayangan teh kirang sareng langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Asarios di kampung nyingkur sisi gunung. Ejong lemok dan daunan rajek tutuwuhan sursor sai nuhariran. Marga satwa di sarana manuk gede manuk letih pasuliber. Kembang-kembang warna-warni. On kitu deui kadu picung kupak nangka istuning remuy putereuyeun rampai ku alam sawah disalebakeunana keur hejong ngemploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leunca tawis ieu patempatan teh subur makmur gemah ripahlo jinawi aman santosa kerta jeung raharja ingon-ingon kebo sapi pada mulang kakandang sewang-sewang ieu pakampungan teh anu kasebat kampung tumaritis desa Tenagorowong katsana kawewengkon Madukara Nagara Amarta anu jadi sesepuh ieu pakampungan teh nyaeta Ki Sabda Balon atanapi Semarwa Kudrapawana hiji manusia anu penyumput kuning di nusaang ngegerak kali teka tembok ngansik dina pasirna silip aya dina sagarana siloka numpuk dina gunung Nasimul tinggaran nepi karupa kalarasan Asondong putrana Semar Bagradaya Astra Jingga di sarangan Kudawala Semar Bagradaya kapetoku pemerintah negara pikeun milarian Bima Pandawa anu kadua teu aya di nagara leungitan lebih hilang tanpa kerana duka pamanang leos lanjing kumaha nasibna Pandawa anu kadua iya songnya ada panjang iya suli sabda
alam cahaya Rahayu Sasmita cahaya Ayu Sasmita Wadukan kisah kapalon semar batanaya alasan asal cina dawala kasono pada nyawalakan gaya Nabi Muhammad nyawalan kedua mengikuti iya bisa harus diharapkan ku dewek nyaeta riung kulung bongkok ngaronyo jung sadar jeung anak sabulan sakali mah perlu berdiskusi riungan keluarga malahan kacamata agama teh geus ngarebeja yen ari silaturahim teh manyangkeun umur jeung ngalobakeun rezeki silaturahim jeung bapa jeung ibu jeung dulur jeung tatangga oke anu paling penting pisan mah silaturahim diri sorangan silaturahim diri jeung diri sanajan ngaku sorangan padahal dina diri sorangan teh gaib gaibul gaib rijalul gaib kumplit dina lahirna mungkul we geus sabaraha ngaran dina wujud leungeun suku beuteung rupa-rupa can gaib-gaibna awas denge ambeul rasa sacanggih-canggihna zaman kiwari naon gini disebut anu sok ngobrol di antara jauhan di kajauhan ke kajauhan teh HP tak make jeung bisa minahkeun program tina HP ieu ka HP ieu ngaliwatan dibukana Bluetooth apa sih Bluetooth apa naon ai panon gede teuing Bluetooth bolotot eta Bluetooth teh dibukakeun tadi program HP ieu ka HP ieu bisa pindah tapi teu ngaliwatan kabel ninahkeun data nya hah leres cek si lain disebut canggih nuhun da dewek mah seuri nah miliaran tahun pangeran mah geus kitu. Kapan dari pijeuna di ayeuna jelema mah ngan karek panggil ayeuna meureutak padahal pangeran mah tiba heula ge kitu-kitu contohna hiji indung jeung bapa mapatahan ka anakna ceuk indungna teh jang tuh itu ucing tuh itu meri pindah we kana otak budak tah make kabel naon iya nya sok canggih mana
ini zaman canggih juga banyak Pak dibandingkan jeung tanda-tanda keagungan Allah teuing. Beda atuh da Bapak barenganana jeung Bapak Kiai Haji Rois Mantri. Tauhid dalam bicarana dalam. Ya, leres Pak, tersangkanya Pak, tanda-tanda keagungan teh gini, kan ini, breda. Baheula meuring urang kampung, ai budak jauh sepertina inung bapak nate di Garut, bade di kampung, ai anak nate jauh di Sumatera, nelpon teh kana seeng. Jangan gerak balik, tidak ada seeng. Budak teh balik kan? Balik, budak teh bawat. Lain teh balik Pak, balik kembali yang itu. Tak gitu saja. Nuhun Pak. Tapi ieu kejadian alam canggih ayeuna teh mangrupakeun cermin supaya leuwih ebre supaya leuwih jentre ka kersana dan nu kagungan supaya leuwih mukasapa tapi sabalikna ayeuna nu teu iman mah kalah jadi hijab kalah jadi pipinding eta alam canggih teh keur ka dirina agul ku teknologi ya tapi eta mah kabeh oge bakal hancur dadunya ieu teh diancam panti baheula ku pangeran milih di mejaan yen bakal kiamat. Boh kiamat letih, boh kiamat gede. Leres Bapak. Tapi nah itu jelemanya kalau bating ubudunya itu. Seuting kakonengan jelemanya jadi pohok karena keakhiratan itu. Suldok tinggal iga samarupna bakal langgeng manehna hirup. Malah buayana robatin ubudunya kadunyaan teuing sabab naon boh pangkat boh dunya sagala rupa oge Pak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah geuning helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa lain seuri siapa yang dipuji itu? Siapapun tapi sok ngalamun, naon? Nggak iraha atuh batu mageningan bluh bre. Kendaraan oge, leutik deh, pan abi hayang mio gitu kita sorang. Nepi ka jadi arah hayang jadi pegawai tetap teh hese. Malahan panglamar kayak itu kadi ayang digawe teh malah suruh jogok segala jangan 2000 kadang-kadang jogok kabur digawe teh tulus goreng hidup-hidupnya mah geuning turu rangaek memeh tadukan Pak nya tengah daftar tuisi kita terima nek teuing nelpon hiji pendek kedua huntungan hiji tetepan ada polisi ompong gitu Pak bingung abdi teh mamawa panglamar kahareupeun pabrik dina hareupeun pabrik teh aya aksara tidak ada lowongan akhirna nepak kepala
Ibu Pak hayang jadi pegawai tetap teh balikeun atuh emang hayang lah ribu naon ulah hayang jadi pegawai tetap tapi kudu tetap digawe ayo aya buruan kalalotor bersihan kusum halodo runtah-runtah kumpulkeun heug duru solokan menet omean keun disebut nu geroge ku batur aya cengek pelakeun heuh binihna terus bekerja terus pengabdian bisa na waluya ieu nagara nya mulusna ieu nagara da aya sumber daya alam geus sadia ngan ieu teh kari we sumber daya manusia anu berkualitas anu diteangan anu dibutuhkeun ai manusia anu berkualitas teh nyaeta anu tetap digawe tetap dina pengabdian kaeta aral kaeta subaha jeung pinuh kulamunan hatina tulul amal teh loba teuing lamunan ka panjang lamunan ya jadi kudu tetap digawe hirup pesak pinuh ku pengabdian tinggali gina Fatihah memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula ya ujug-ujug mentak we ka pangeran digawe tara ibadah ge henteu salat ge emu da kana kuit beungeus eta teh ai menta terus ka pangeran ai digawe emu ai memeh kadunya sia heula mana jeung sampeu geus nanya kene ka bapak ai memeh abdi kadunya baheula geus aya sampeu geus tadi berarti heula sampeu nah terus yang mentari kaya melak ay tanah na tiboga di tanah batur nyamut kumaha carana mun hayang beunghar deukeutan anu beunghar udah pernah di nu beunghar hah anu beunghar da pernah di bongana eta teh palna medit teh sia medit naon pikeun kuring naon tanaga buruan cimah nu beunghar teh baralah atuh ku sia nepi ka tanaga teh pergi nya ulah waka nyebut pendit ka batur saeuna sia can bageur tetap digawe udah mau hasil nurun tak gitu kalau ulah arah ayeuna urang udah anu beunghar tahun anu beunghar ieu mah raja maot nya 3 menit deui ya ganti teh ditinggalkeun nyawa eta wujudna ganti-gantinya iya bari raja layona bawa ku sia ka pasar 2 menit jual tatawarkeun aya nu meuli moal ye lumayan kitu layon raja ye kami kenal-kenal moal tah bandingkeun jeung bangke teri hargaan mana bari lauk pangleutikna hargaan teri tadi Allah nepi eta kayaknya pikiran kolot aduh disangka deui
iya nah gitu gini comet aduh nunggu ditampi ku bocah hiji ah kumaya menit komentar bocah dua tidak meh kuring mana tadi depan narima papatah ti kalau ciri manusia mah kitu ciri manusia teh nyaeta anu daek di papatahan jeung daek papatahan tah lamun teu kitu rametuk iya kitu kan dan ieu kieu nya ibunya coba kalau ibunya ibunya ayeuna kumaha aya mikiran diri ieu BBM naik ieu ibu areng-heng kulidegean ada teh ieu keur mangeukeun ieu dunya teh dilebur bencana alam belah kidul can rengsek ieu mean belah kidul bejeut ya di belah kaler can rengsek di belah kaler geus sarorongok di belah kulon can rengsek ieu mean di belah kulon beuledak letak biji di belah wetan tinggal BBM naik kumaha kita geuring teh ieu ka eta anu matak nyusahkeun kana diri teh kumaha pajejet kudu deuleuan hareng-heng kudu dengean itu ya sakur perkara nu datang sakur perkara nu datang kana diri eta ibadahaneun teh keke kumaha BBM naik tingkatkeun gawe si lain jalma iman takwa ka pangeran di mana datang rugi sobar datang untung syukur naon hese setiap datang perkara eta pigawean contohna ceuk katerangan aya sumut anjing teh najis lamun kena kana kulit urang kudu dikumbah 7 kali kudu make taneuh najis mugulago teh ieu mah dilamun anjing ngadon anjing ngan undang-undang malah dipaehan apa ceuk katerangan kumbah 7 kali ku cai make taneuh tah lamun dikumbah hartina gawe taat aya deuleu ngajaran coba lamun teu dilamun anjing aya gawe anjir tapi itu hati-hati ringan montok wae hati-hati jadi si orang perkara nu datang teh eta pigaweun teh keur mikir dina katerangan oge 6.666 ayat 836 ayat kurang leuwih tah eusi ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir mikir atuh lain arah waduh mereka di negara Pringgandani jeung di negara aslina eta teh ngan ribut jeung ribut darah remo. Kumaha eta Pak? Harus da demokrasi kitu kuduna. Aing nyaho demokrasina demokrasi kiriman, lain asli. Aya nu menunggangi empek pokal nyarita teh ngan kudu demokratis jeung pancasilais ameh dilindungi ku undang-undang lamun tindakan anu anarkis ta eta tingali ayat Allah teureuskeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi
sudah sieu meder main layangan oge ieu kabel kupling ieu kupling kawat kupling dipake layangan jeprut teh pegat belenyeng teh ngai keur tihan listrik kan mal kabeledug teh pan di kampung itu pareum eta ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa bola udah yang kuat eta leuwih yen Allah mah teresepeun ka jelema nu sok kaleuwih sakur mulai ngarugikeun batur boh ka nagara jeung ka bangsa cegah ku diri sorangan ayeuna mah naik ngaji geuleuh mah tidak kebatureuh eta geuleuh nyelakakeun mah gitu ya iya ya Pak sok tingkatkeun lain arah kadaek apaan tadi oge bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi kalayan ai ieu ge aku nu mata bisa jalma bakal salamet dunya jeung akhirat eta jalma teh di mana eta jelema geus boga ajian ngaleungit dirina lain ngaleungit dirina atuh kitu mah bangsat meureun naon atuh leungit teh nya eta jalma anu geus bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina diri sasampiran awak sasampayan umur gagaduhan saliring-liring dumadi salengkap jeung sakali pola urang lah teu ngaboga-boga la haula wala quwata illa billahi aliyil azim eta punya rarauh wae teu la haula jadi nekat dihartikeun teh nekat kumaha contona abdi kalupak batur tuwani awas ya penting ke dikadek we la haula we aing mah tuh salah haula jadi nekat salah kaprah teh assalamualaikum jadi punten alhamdulillah jadi nuhun dari heur atuh besok teu nyambung alatan eta teh kudu mikir alhamdulillah bapak geuning euy deket-deket anak tangga gini yang mau dikolot abong-abongan kayak itu kan dia singgoran batok bulu si madu itu kolot mah numatak cekolot baheula oge ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu hangang nu caket gara ketak nu deket gara deukesan moal jauh tina wujud moal hangang tina awak aya naon jeung aya saha dina diri sorangan cirina satangtung diri teh gara pangihan silaturahim teh heulahan jeung diri sorangan ulah waka nyaksian batur asyhadu alla anfusikum saksian diri maneh ku maneh we ieu mah cilaka teu mikiran we batur sia mah batur meuli sawah kaduruk hate teh boleh teu harti ujug-ujug meuli sawah we gua gaji monyet udah ngasuh urang teh kaeta teh dan teu meureun suudon teh terus kaduruk si mah hatena teh nya ai bogo kapolwan cekok menang ai bogoh mah normal aing teh ngan di mana urang nyeleweng di beudieu beudieu ku aing beudieu di mana ada beudieu teh dari mana nama beudieu ti pemerintah ai teh beudieu ti alok ngan ai di beudieu pemerintah apa beudieu polisi jadi bohak
Dia paling bener. Kemana ngomong nate siapa? Tak itu kalau iya Pak. Anguran di lebah dia mah. Saya kajaba lintang ti kudu gawe bareng. Di dieu kamanunggalan diperlukeun teh. Kamanunggalannya paha sakeluarga negara nyaeta kudu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjakeun dina sadaya pawidang keamanan dina sadaya pawidang naon we anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Lamun dina kepolisian dina keamanan bantuan informasi atuh ucu naha nulakan pantok naha nulakan janela rek nitah wae polisi. Oh iya komo dengan ngadengkeun di negara astina make jeung aya jelema anu ngaku nabi terakhir. Uluh. Nya Pak, rupa-rupanya kadek di negara urang ayeuna di kampung urang heulaanan bisi ieu. Bisi aya jelema anu ngadon ngontrak imah bari jeung teu wawuh jeung urang jeung tatangga teh sok salah nafsu luluh mawa barang ti peuting. Urang teh ulah aya dina langsung mah tapi urang teh kudu laporan silidik heula bisi naon ayeuna teh usum teroris apa sih teroris apa naon jeung ka puncak gunung pasti teroris tariris eta mah sia iya Pak marah dulu sok make kedok agama make dalih jihad atuh puguh loba jelema anu kapangaruhan anu terkontaminasi doktrina kuat padahal kaituna rek nyilakake batur ngapom jeung sajabana cing ingat al-islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisanna jeung kuleungeunna. Uluh iya nya Pak. Da teh nyambung atuh. Pajarkeun teh melaan agama sia nu dibelaan ku agama mah sia salamet dunya ka akhirat teh lantaran agama. Iya ya Pak, temokeun kasolehan silih asah, silih asuh, silih asih, ulah nganukur slogan teh. Beres Pak. Atuh bawa Pak, naon? Juragan Bima oge diculik Pak, teu aya di negara teh. Heueuh, bisi. Nah, tapi ulah wakas udon. Gunungan ayeuna wah mumpung di angkatan darat, di kepolisian, di angkatan laut, parantos di kontek milarian Juragan Bima duka kemana leosna jeung kumaha nasibna. Da urang oge pantos apruk-aprukan kaki ulah-ulah kawetan teu aya kakaler weleh kakulon lowong bujeng hingga aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng asal kudu kumaha jeung kudu kasahana nyakeun ditepakeun melak sampeu ayeuna disambut ayeuna moal aya beutia nunggu waktu saudara Pak aya proses ya urang sami-sami ngadoa we paring ikhtiar ya da aing doa teh ngabutuhkeun gawe peke sia pecakan ngadoa we di kamarna ulah kaluar ulah digawe ngadoa teh minta beas sugan kurunyung 3 tahun ka kamar teh moal da ngabutuhkeun gawe ya iya Pak sok gawe
ujung menta era gawe heula ai menta mah 50-50 kadang-kadang dibere kadang teu contohna dewe boga duit 100 perak 100.000 dina saku salamar kurunyung we nu mere main pasihan juragan pasti dewek teh luak lieu heula deui neangan pitaheun ieu duit teh kudu ditukeurkeun kana receh paling-paling mere 1.000 tak coba ka jelema anu ngabdi contohna dewek teh jelema beunghar datang we si lain anu ulun kumamula ka dewek sawahna dipangmaculkeun dipelakan domana diparapan jeung sadarupana datang ka hareupeun dewek ieu duit nu 100.000 teh teu ditukeurkeun ya ka euy karek aya 100.000 geus sasana mah teh kabeh tadi dikeun ka jelema nu ngabdi mah nya bener Pak tak gitu nu mata kolot nyarita teh heuh nyepat kok pek prak kok nu ngomong pek pikiran hak digawe diomongan arawe jeung arah nya aya kasoran nio ieu Terbuka kartu gula warga akhirnya ini kanjuk hidup nya terus digawe ulah hara jeung subaha pengabdian geun we da aya nu leuwih alus di batal kahirupan dunya nyaeta akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula dina surat Wadduha bener dina surat Wadduha Wadduha itu jeung Wadduha karena ada Wadduha ge bisa kau sapi heureuykeun sia anu teu Wadduha Wadduha mah Wadduha we teu disebut Wadduha da lain urang Betawi urang mah nah Wadduha ge bisa artina mah anggar eta lain Wadduha teh nyaeta lantaran alifna dieuweuhkeun teh didaf'an lisikol dieuweuhkeun digenti ku iya jadi ha iya jabar hae jadi Wadduha walaili ida saje sok ya ngomong naon jadi beta ahli saraf tak gitu ya nuhun Pak sok lain urang kudu akhirat wungkul dunya wungkul lain tapi kudu saimbang balan luar jero nya Pak jadi lamun urang migawe lahir patina oge kudu dibarengkeun ngumatak lamun abus Islam kudu sagemlengna kabeh artina teh ulah disewang-sewangkeun loba teh nu kitu teh Pak loba kumaha jelema aya ngucapkeun mah heueuh bari ngangkatkeun Allahu Akbar tapi kenyataanna mah Allahu Akbar teh kadeuleu dina hulu teh pangabutuh kahayang kambung lumpuh kasieun kasusah wah cita-cita yang nganu kata mau naon teh Pak ubarna Pak aya nu kitu dah nya kul ngos ayeuna naon dicukur di mana kul lain kul teh caritakeun naon kul hu Allahu ahad ka Allah we hiji tadi dinya istiqomah teh olok dunya yo nyalametkeun agama mah heuh loba teh anu ditutulkeun ku hate abdi teh
goreng karena salah kayak itu namanya cek dewek oke kade cing hati-hati helaanan anu aya dina diri sorangan riak dulu nu ngajak itu nu ngajak ieu jeung sajabana leres Pak atuh kurang teh kumaha solusina ieu milarian juragan Bima teh nya malihanan ka hiji kitu kaduana pan dipusirna ieu teh ayeuna teh wah kebiar dugi ka kacamatan oge naon hari Bayangkara anu kagena dua ai ho dirgahayu kapolisian nya dirgahayu muga Parajang Yusua jaya salalamina malahan kamari di kulantaran wah giat-giatna di kapolisian bom geus panggih anu nyieun bom anu ngarakit bom molotov alhamdulillah mesti atuh cenah ieu gembong narkoba pabrik-pabrikna geus beunang nya nya tempat-tempat judi berantas hebat enak polisinya Pak kudu kitu nya kahiji kitu kadua kurang kok gak aya hak naon di mana aya oknum polisi penegong di kampung laporkeun kurang iya aya tuan teu balik mah iya monya aya polisi teu balik oknumna aya wae da jelema polisi oge lain kucing jelema aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat keluluputan tangah tempat kelepatan samolit ganti saja merubah jam di sore rajin tara kapake isu kata jelema jelema setiap organisasi di dunia pasti aya oknumna contohna Bapak Tani melaku teuy teu jeung hileudna di mana peuteui dipelakeun di mana geus peuteyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteui kamana jalanna nyeun cacak peuteui da ngomong ka nagara nya anu sagala rupa widang ieu oknum teh nya Pak malah berdieuna mewakil rakyat kiringan ai ke rapat-rapat atawa sidang-sidang teh kiringan harare seseware mah malah berdieuna beunang kayana mah eta teh oknum wakil rakyat teh maka jeung maling kai heula jadi hileud tungtungna teh suka teh heuh ngawakilan rakyat era-era rakus bisa teh Pak heeh sarakus-rakusna maung ayeuna maung pan raja leuweung disebut teh heeh kahakanana nganu kusebut daging heeh can aya hiji kajadian ayeuna maung apruk-aprukan yang leuncah dek ngaredok ngajong daging nu dihakana ku maung ge tapi jelema daging didahar lauk pauk didahar bubuahan bubutian dadaunan diremus malah bedienakeun mah minyak aspal semen dileg-leg jelema tak rakus-rakus nyata kitu teu ingetkeun eta baheula dina zaman perjuangan ya Pak kumaha di zaman perjuangan akan baheula nepi ka pae poso pan belaan negara jeung bangsa para pejuang urang nepi ka loba korban basuhan Ibu Pertiwi supaya anak Kincu Rahayu ayeuna karasana nyawa dimurahkeun karena waktu penjajah benang ngabri kepangguian ditawan balik penjajah atau negara merdeka penjajah kausir apan pejuang baheula teh kaluar ti pangguian teh pada ngahormat malah jadi pejabat tuh baheula mah dibui heula jadi pejabat teh da ayeuna mah jadi pejabat heula teu dibui aya teh silakan teh Pak aneh pati baralik ini mah iya tak itu Pak ya tak itu cu ayo kurang tangan juragan Bima sanajan ayeuna teu panggih urang tuluikeun isu cenah teu panggih isu pageto cenah teu panggih keneh biasa aya ngaranna usaha mah tapi lamun terus berusaha ngaranna luar biasa
beres Pak. Iya. Nuhun Pak. Kamana atuh milarianana? Ih, apaan urang mah loba tanyakeun ka saha-saha. Malah cing percaya kana kodrat irodat kana kersakin pangawasana kana pitulungna kana rahmatna jeung sadamana kadinya we eueuh di pamuntangan eueuh di panjaranean lintang ti kanu kagungan urang sadaya nu kagungan musik nu kagungan malik leres Pak barang nuju raos aya dina satengahing obrolan saperatane pun ti nagara astina anu disesepuhan kurasi kombayana nyaeta maksad nepangan Semar Lurah Kudrapawana sorak kenali ada daya ya gitu cengira Semar udah kaget sampura Semar sahaja coba rasa gengerong kumaha mun pegat uli gengerong aing saha ya ini gumpung ya coba begitu atuh siman siman tapi hanya jadi polisi tidak terima itu bisa baris ayo mah kita balik kanan kalau kakenca jadi bina balik kanan balik lain kayu mah aduh Pak ini itu juragan kasepuhan saha Dorna rapes lah kalau ngungkui ngapain Pak buah-buah ayah naon ya orang siang ingat sendiri hati kita jalan pakai smart baterai ulah kami euy man amuin piningan ieu teh juragan kasepuhan ya ngahaturkeun semakaturan rawuh enak lamun syukuran cak deui aya hibar tuh syukur mana pamajikan euy nuju ka pasar geulis pamajikan mana jangan aturkeun semua haturan rawuh syukur cak geus liwat alhamdulillah ya hibar ade udah biasa ngeling aing-aingnya mah teh aing ka Madukaran ngeling nasional teh sampai kawa kumaneh heuh lamun duanana lamun putusna duanana mama le semula ada kapungkur masih ku abdi ku anak anjing naon mat oh ada anak anjing ada di tamannya ya aku semua haturan rawuh sepuh tauna syukur sareng saha di juragan anak ka dieu aswata mah sareng tuang putra anak ka dieu alhamdulillah iya kaget semua ieu aswata mah teh amuing
ngahaturkeun semakaturan rawuh nuhun. Itu tuang putra Aswata Madea. Oh, nuhun. Mana wite Arjuna Sastrabahu. Ana Arjuna Sastrabahu. Pikir syahid rehon oke tenang iya Pak kuncik hayam teh hayam cuman apa nusi jua sapu atuh nah karecep antum tangani mau firman tak bertahan gitu kan seneng duren kan duren beki pot atuh beser abdi hoyong nurut paranggakan sih teh dijualan juga diheueuhan kare ngahaturkeun semakaturan rawuh nuhun. Apa kene kadaula? Prabu Sobali teh itu. Citrayuda war. Citrayuda. Suhun. Sambil kiri. Ayah hibar. Boleh pot kiri. Alhamdulillah. Boleh jeung sumping. Dolai. Waduh, itu baju urun kobangan mau bujeuna euy. Dicana teh muncul didurukeun itu bea. Ya haturkeun semahat ulang rawuh.